Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para ahli majelis ta'lim azkiya anu kalintang dicintai, alhamdulillah orang sadayana masih kabujeng keneh suksanaos telat raskeun hanca anu katuna dina ngaguar ilmu ngambah jalan usul, jalan nepi ka Allah. Kamari ieu ku urang parantos kafaham bahwa teu aya kanikmatan anu paling puncak tibatan tepung sareng Allah. Sebagai gambaranana kamari ieu parantos urang ngudag-ngudag awewe lalaki cinta nu dipicinta teh siga kitu. Cinta ieu paparin Allah, senang panggih senangna paparin Allah, damelan Allah. Jelema nu dipika cintana didamel ku Allah. Pantar sakitu bari loba kakuranganana urang geus beak beurang beak peuting, kadang teu bisa dahar, kadang poho sare. Lantaran ngudag-ngudag nu dipicinta ku urang. Kumaha lamun urang gok jeung Allah anu ngadamel cinta eta anu maha sampurna, kaelokan jeung kaindahan Allah Ta'ala anu kalintang sampurna tina sakabeh segi. Tangtu kabungahan urang bakal nepi kana puncakna kabungahan cacak papanggih jeung nu dipika bogoh awewe atawa lalaki bari loba kakuranganana, loba kageuleuhanana, loba karujitanana, loba kasalahanana, geus beak beurang beak peuting. Terus urang ayeuna cinta kana duit kitu. Terus ayeuna urang hayang ka surga, sono rindu. Belaan urang ngamalkeun itu ngamalkeun ieu teh hayang asup kana alam kanikmatan ti Allah Ta'ala. Tong nyaritakeun surga, cacak hayang ka tempat nu dipikaresep ku urang ge, ka Pangandaran, ka Pelabuhan Ratu, kaditu kadieu urang geus pinuh ku kabungahan, wani ngorbankeun itu ngorbankeun ieu. Aigok teh ukur laut, menang nyeun saha eta laut, menang nyeun Allah. Eta dibere resep urangnya, nya kitu we ku Allah. Saha nu ngadamel resepna? Allah. Da ku Allah teu diteuneun resepna mah da moal aya urang resep. Bahan tafakuranan urang tak kitu we. Allah Ta'ala mere bungah nu paling puncak engke di mana gok jeung Allah. Kusaha didamel bungah nu paling puncak ku Allah, ngan ku logika ge kaharti. Urang kadang teu ngarti naha ayeuna kuring make jeung
kudu resep ka Allah. Maha kuring make teu resep ka Allah, teu cinta wae ka Allah. Ieu anu can kabuka ku urang, sabab urang tara daek nafakuran kana ayat-ayat Allah. Mun ku urang ditafakuran kaayaan cinta urang ka papada makhluk Allah, papada makhluk Allah nu loba kakuranganana katemong geus pantar kumaha bungah nagok urang jeung nu dipikaresep ku urang. Bari pantar sakitu keindahanna teh kapeung-kapeung mah nu dipikaboh ku kabogoh ku urang teh. Kapeung-kapeung mah huntuna ompong, irungna pegek, ya kapeung-kapeung malah cek dulur urang, cek batur, cek itu cek ieu nah sia teh kaos nu teu gablek deui teh, kaos nu teu gablek teh nyawan sia, nah sia kaos alam dunya teh gitu. Nah kumaha cek urang teu bisa kitu ari bogoh kumaha. Da bogoh mah lain ngatur mancung, lain ngatur bodas, lain eta mah alus cek panon. Lamun alus cek panon gitu kaharti eta ieu mah nyaritakeun alus cek panon. Aduh ieu alus ieu cek panon ieu ya lamun pangambung kungkungan gitu. Tapi ai nyaritakeun bogoh mah lain. Kadang nu goreng cek panon bau cek irung di korobet. Leres eta mah alus cek irung. Ai nyaritakeun alus cek irung mah nya alus cek irung mah nu seungit-seungit we. Ai bogoh mah da lain alus cek irung nu bau ge di korobet di udah leres gitu. Oh jadi antara alus cek panon cek irung jeung antara hukum bogoh teh si horeng jauh bersimpangan. Nu matak mere definisi karena cinta mah susah. Hah? Definisi cinta mah susah. Ai urang cinta teh memang kanu alus cek panon lain. Ai urang sok cinta teh kanu alus cek irung lain, kanu alus cek ceuli lain, kanu alus cek letah lain, alus cek leungeun diraba lain. Kitu we cinta mah ting kumaha kitu we. Da lamun bener ayeuna lamun jelema nu alus cek panon irungna nu kuwung-kuwungan, nah atuh loba anu irungna kuwung-kuwungan teu payu. Diserahkeun ku salakina. Leres. Geuning loba nu kapelet ku nu pegek. Ayo, hayangkeun ku urang. Bener henteu? Mun bener ayeuna bahwa bogoh teh pedah panona ieu teh waduh cureulek si batu bater ABC we sugan. Nah itu loba anu panona cureulek tapi manehanana geuning teu payu. Pasti manehanana geuning panon cureulek teh manehanana geuning diserahkeun ku salakina. Dipikas sebel geuning. Tah, oh jadi kumaha atuh nya cinta teh kumaha teh nepangna jadi cinta teh ku sabab naon? Teuing. Mahabbah mah cinta mah hiji anugerah ti Allah, karunia ti Allah. Kopeka teu definisikeun kumaha. Hah? Karunia ti Allah taala dibere cinta ka Allah. Para wali eta nepi ka poho tuang, nepi ka cul sare teu make sare, teu make dahar sarelengutna, dahar sagokna. Itu ieu rasa cinta ka Allah taala. Reret ningali tatangkalan mini asa gok jeung Allah, reret ningali diri asa gok jeung Allah, reret ningali langit asa gok jeung Allah, reret ningali alam dunya asa gok jeung Allah, sakur nu kapanggih ku panon asa gok jeung Allah, nu kapanggih ku ceuli asa gok jeung Allah. Kawas jelema nu geus naker kapeletna ku hiji awewe atawa lalaki gok jeung suratna nu dibawa ku tukang pos asa gok jeung ka bogoh sasebelakan. Eta surat dicekel, dicium, disuhun,
naon nepi ka eta surat dihormati jeung dihargai saking eta bogoh ieu kanu mere surat saking cinta urang nepi ka timbul penghargaan karena suratna padahal lain jelmana laras ngan ieu surat teh aya hubungan jeung nu dipika cinta ku urang teu wani urang eta surat ti kabogoh di kiihan teu wani urang surat ti kabogoh di podolan di ciduhan ditincak ditinihan ku sapatu sina kalaloter teu wani padahal urang yakin kabogoh urang moal nyahoeun kabogoh urang moal nyaksian geus teu wani urang ngaremehkeunana naon sababna atuh urang kana Quran surat ti Allah taala nepi ka wani nuna dihanap sarua jeung bujur urang bari urang yakinin Allah ningali geus sakitu eueuh cintaan tong dipanjang-panjang ada sakitu udah jelema mah lamun ditodel atina bab cintana ka Allah da ngaberebet atuh sagala rupa nu berhubungan jeung Allah ngaberebet bakal indah jeung bakal diagungkeun dihargaan ku manehna kaharti ayeuna mah naon sababna kudu ngagungkeun nabi kudu ngagungkeun wali kudu ngagungkeun ulama kudu ngagungkeun jelema anu nyekel ilmu Allah kaharti ayeuna mah pangna ulah nyepelekeun makhluk Allah ngahinakeun ciptaan Allah naon sababna apa inget ieu teh maknya aya jelema nu cinta maknya di mana urang boga jelema nu dipika cinta kejen suratna kertas murah tulisanna goreng patu teu direret ku urang indah we cek urang leres tukang posna dihargaan ku urang leres tuluy urang indit disaur ku kabogoh gok jeung lemurna marak bak katingali listrikna geus nyeblak ente listrikan oge indah katembong hejo lemok ku urang katembong indah senang urang gersang oge karasana indah leres ari pek teh imahna teh butut tina bilik reyon ih alus we cek ponon urang leres diagungkeun ku urang diagungkeun we ka imah-imahna ge dipikasono didatangan dilinggahan meni atoh senang cicing di imah eta kabogoh najan reyon dek wani ngahinakeun imah nu reyon mal wani naon sabab ku cinta lain nyaritakeun ka jelemana ngahinakeun jelemana lain nyaritakeun imahna we ieu mah nyaritakeun lemurna mun aya nu ngahina lemur kabogoh urang mun aya nu ngahina termasuk kulawargana termasuk ngaberebet kabehanana ka bawa lain mun urang nyepelekeun kana dadamelan Allah nyepelekeun kana ciptaan Allah boh papada jelema boh hewan boh tatangkalan boh sagala rupa eta daun meni goreng patut tah sakitu we naon pangna wani nyepelekeun eueuh cintaan hakikatna mah di dinya dalam mencinta ka Allah mah ngaberebet nu meunang nyeun saha da kudu indah katembongna ge meusing gote ge ka hartos pangna urang wani nyepelekeun ayeuna kana ciptaan Allah teh da eueuh cintaan ka Allah na pangna urang wani nyepelekeun Quran nepi ka aya nu wani nuna sapatu di luhureun Quran naon nu jadi sababiyah eueuh cintaan ka Allah na bari yakin Allah teh ninggal cacak urang kana surat ti kabogoh ge bari yakin pagabogoh urang teu ningali geus teu wani urang ngahinakeun da aya cintaan dina atina teu kudu make nanyakeun hadis jeung Qur'an mana hadisna kudu ngagungkeun surat ti kabogoh teu kudu mana hadisna kudu nyium Quran mana hadisna kudu ngeminyakan Quran mana hadisna kudu nyuhun Quran Allah mun eueuh hadisan sama sakali tapi rasa anjeun bener cinta ka Allah anu mere Qur'ana dek wani anjeun ngahinakeun Quran ti Allah teh nya moal naon pangna wani ngahinakeun geus sakitu si horeng eta cetrek tah eta meusing dipanjangkeun ge anger pokokna mangana sakitu samat dinya we anu jadi pembahasan pokok mah eta mahabbah jeung teu mahabbah nah mahabbah jeung rasa cinta ieu martabat-martabat darajat-darajat cinta ka Allah mangrupakeun anugerah ku urang kudu disuhunkeun ka Allah taala
Aya sababihana urang bisa cinta ke Allah kan tenan. Kumaha aya sababihana mah urang sing nyaho kana kaelokanana jeung kagindingan kahadeanana anu rek dipika cinta ku urang. Sabab mustahil cek aturan urang bisa cinta ke hiji awewe bari can ningali manehanana kumaha kaindahana kumaha kagelisana kumaha kaistimewaanana. Bisa cinta sote di mana geus aya kaistimewaan dina panon urang najan kaistimewaanna sawareh pan aya istimewa sawareh contoh seperti mana dina irung pegek teu istimewa kurang tapi dina panon alus tidinya katarikna urang dina panon cek urang goreng patut tapi dina pinggul leres dina pinggul ayeuna teu bisa menarik katebok eta tina ramo laras kitu nu matak awewe kudu ditutupan kabeh oratna naon sababna ada rupa kuring mah atuh da gote da entok atau nyaritakeun kitu naon sababna da cinta maknya make jeung bogoh ku itu maknya make jeung bogoh ningali suku segala rupa aya nu nyarios ka abdi piraku cenah pak kiai ningali suku abdi udah suku abdi mah kieu make jeung bogoh aya keistimewaan Allah entong borok karena suku ayeuna mah kanu bau eta teh aya kakuranganana bau geuleuh tapi aya kaistimewaanana tah geus tong diteluykeun naon kaistimewaanana karasa ku sararea ge bener aya tafakuran ku sadayana tafakuran ayeuna urang kana peuteuy bau kana apel seungit leres wajar lamun jelema resep kana apel kana jeruk wajar teu seungit ya leres jeruk seungit leres gitu tapi terkadangan temporek dahar urang terkadangan saking hayang nikmat daripada milih apel leuwih hade milih peuteuy nah aya anjeun teu nyaho peuteuy teh bau nyaho bau bener tapi Allah Ta'ala neuneun kaistimewaan di nu bau eta naon kaistimewaanana pun kabaca ku sararea jeung karasa ku sararea walhasil dina kakurangan teh aya kelebihan gitu walhasil dina kakurangan teh aya kelebihan lumawi ieu wasiat tim pribados wasiat ieu bisa palih ulama bahwa lamun anjeun dipikang ewa ku jelema kudu sejen anjeun kudu napakuran peuteuy kudu napakuran farji jelema tigali ulah boga rasa anjeun aduh kuring dipikang ewa ku batur kuring tulis stres entong naon sababna berarti Allah Ta'ala bakal neuneun keistimewaan dina diri anjeun da Allah mah kitu Allah mah aya nu gote ayeuna aya nu hade di dinya ngan urang teu nyaho moal kabeh keul moal kabeh sedil moal nah sababna maneh ningalina manehna mah tina segi ieu ningalina aya deui engke paningali jelema tina segi istimewa nah tah tidinya manehna jadi resep ti ditu si anu jadi ngewa terus kitu ulah keung teuing tong keung teuing ini jadi bahan tafakuran urang sadayana bahan tafakur urang sadayana aya ditafakuri ke urang bolak-balik ngan pedah langkah pertama najan hakikatna cinta teh anugerah ti Allah langkah pertama mah ke sing nyaho heula agungna Allah hebatna Allah sing nyaho heula muliana Allah di mana disebut maha sampurna na Allah tidinya urang bakal cinta cacak ka awewe ge nu teu sampurna urang geus cinta cacak ka lalaki nu teu sampurna urang geus cinta cacak ningali laut urang geus resep cacak ayeuna urang kana duit anu teu sampurna urang geus resep laras ieu sampurna teu lain kumaha lamun kanu sampurna geus we kitu puncakna kanikmatan Allah kanikmatan sawarga zalat nikmatul jinan idza ra'ar rabb ta'ala les eueuh nikmatna sawarga di mana ningali ka Allah Ta'ala aja gedinya les
sewa nikmat sawarga teh teu da naon nikmat sawarga teh nu mawi udagan para wali jeung udagan para anbiya udagan al-arifuna billah hayang anteng paduduaan jeung Allah. Kumaha lamun hayang anteng paduduaan jeung Allah maka kibringkeun heula sagala sabab-sabab anu mohokeun jeung Allah. Biasana urang poho jeung Allah teh ieu ku sabab film tong loba teuing pareuman. Ieu loba ngadaengkeun dongeng teu pararuguh cetrek pareuman. Oh ieu loba ting ruang riung jeung tatangga abring-abringan ulin ka ditu ka di stop heula. Kira stop heula. No sababna satungtung eta nu ngagodana ku urang teu diicalkeun heula, hese urang dek ngusahakeun hayang deukeut ka Allah. Dawuhan Imam Ghazali radhiyallahu an, dek kumaha nepi urang kana pamaksudan, lamun sabab-sabab nu nganepikeun kana pamaksudan ku urang teh diteangan. Di antara sabab nu nganepikeun ka Allah taala teh nyoplokeun sabab-sabab anu ngajauhkeun ti Allah. Coplokeun heula anan. Naon ieu? Dan sok caplokeun ke urang hiji-hiji caplok. Tuluy dedetkeun paksakeun ku urang amalan-amalan nu ngadeukeutkeun ka Allah taala. Naon nu bisa ngadeukeutkeun ka Allah, nu bisa wuzul ka Allah? Syariat. Sok salat, sok puasa, sok bunga haji, sok zakat, getol sedekah, getol maca Quran, getol tasbih. Cukup ku sakitu. Acan. Kudu kumaha? Tarekat. Sok alusan tas salat teh. Alusan da puasa teh, alusan maca Quran teh, sok eusian ati anjeun ku khusyuk, eusian ku perasaan, eusian. Nah, geus kitu beuki deukeut, tak kakarak bakal ngarasaan mimiti nikmat. Tah puncakna nikmat gok we jeung Allah taala. Kitu. Di mana geus nepi ka dinya moal butuh kudunya jeung saeusina. Moal butuh moal butuh moal. Jadi mimitina kudu naon heula? Caplok-nyoplokeun sagala sabab nu mohokeun ti. Terus kumaha deui? Ngamalkeun amalan-amalan nu ngadeukeutkeun ka Allah. Naon tah? Nya teh hiji syariat gitu. Cukup ku syariat unggul? Tambah naon tore? Naon aya syariat? Nyekel pageuh kana agama lahirna wungkul ya syariat mah cangkangna acan eusian can dialusan teh bus kana tarekat di eusian tarekoh mah sok di eusian perasaan ditumbuhkeun mun maca salawat teh hadirkeun Rasul hareupeun urang kitu hadirkeun Rasul hareupeun urang di mana urang nyebat Allah zikir ka Allah urang teh sing boga rasa aya di payunan Allah Subhanahu wa taala lain Allah di payunan urang di payunan Allah disaksi hartina ku Allah taala gitu dihadirkeun we ati urang teh dihadirkeun terus dihadirkeun ku urang ya dialusan ku urang disampurnakeun lain ukur fardu na wungkul tapi pasunatanan fadilah kautamana terus dilakonan ku urang gitu. Eta ngaranna thariqah, ai thariqah teh akhdun bi ahwata kal wara. Nya eta nyekel pageuh kana naon? Kana apik. Apik ya nyekel pageuh kana naon? Kaapikan dina ngalakonan naon? Syariat. Wa azimatin jeung naon deui? Teguh kitu. Teguh pengkuh. Paniatan urang pasajaana sing teguh. Ulah luncat mulang ngijing sila bengkok semah gitu sing teguh kakarak tah asup kana naon tariqah urang hayang bisa apik teh kudu kumaha alah hese ayeuna mah tingali heulaanan jalma-jalma nu apik sebagai figur urang sadayana kamarieu namanya maca dongeng saha dongeng Malik bin Dinar dongeng saderekna saha cenah Bishrin Al-Hafi ayeuna urang teraskeun ngadongeng deui yuhka sakidik deui sok teraskeun heula magrib jam sabaraha ayeuna saparapat hah 18 menit genep 18 menit sabaraha menit deui 10 menit deui baca heula sakidik yuhka dihikayatkeun annahu sanyana kalakuan
auha parantos ngawahyuan sah Allah Gusti Allah ila nabihi Musa alaihissalam ka nabina Allah kangjeng Nabi Musa alaihissalam dawan Allah taala lam yataqarrab teu bisa deket ilayya ka kami sal mutaqarribuna jalma nu ngadeukeutan kami bibithlil warai seperti ku seperti atau perbandingan warok moal aya nu bisa ngadeukeutan ka kami gitu setiap jalma nu ngadeukeutan ka kami gitu ku perkara atau ku amalan seperti warok wa zuhdi jeung seperti zuhud naon warok teh eta apik wa zuhdi jeung zuhud naon zuhud teh tapa tina dunya hartina ngajauhkeun sabab-sabab nu mohokeun teh ieu kadunyaan teh dijauhkeun ati digemblengkeun ka saha pusatkeun ka Allah amalan kaakheratan digedekeun kitu. Wa qala sareng partos ngadabuh Abu Hurairah ta Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanana julasaullahi gadan julasaullahi ari asisten Allah urang ajudan Allah julasa teh ajudan Allah gadan ya engke isukan yaumal kiamah ahlul wara'i bisa hayang nyaho ajudan Allah majal ma tukang apik tukang wara wa zuhdi jeung tukang tapa mun urang hayang jadi ajudan Allah kitu we sing rajin tapa tina dunya hartina ulah ngait ati kana dunya lain ulah boga dunya rek boga sedan boga mobil boga gedong ngan sing puguh paniatanana ulah nyantel ati kadinya lamun nyantel ati kadinya di dunya na stres yeun eueuh padahal yakin rek eueuh ngan urang bodoh poho rarasaan moal eueuh keur aya keneh urang ge eueuh komo urang geus balik eueuh pisan bari di dunyana urang stres boro di dieu dilebarkeun mobil sieun ruksak dipake ngaji boro di dieu dilebarkeun ku urang teh duit sieun beak dipake ku maula ka Allah dipake nyieun madrasah nyieun pasantren jeung sabangsana dipake nyemelaan fakir miskin hanas ditumpuk-tumpuk nepi ka bingung urang mikiran hayang loba duit jeung neuneun duit begitu balik ka alam kubur di dunya stres dikubur eueuh nanaon pan bodoh nu kitu teh teu eta wayahna lamun hayang urang teu stres zuhud coplokeun tah nyantel mahabbah rasa mahabbah cinta urang kana ati kana naon kana dunya dina ati urang kana duit sok coplokeun kurang coplokeun rasa cintaana da moal bisa sakaligus coplokeun teh kudu digemleng dididik saeutik demi saeutik moal bisa bim salah bim langsung kuring mah bebas eueuh rasa cinta kana dunya nah kitu mah atuh sulap waduh gitu mah da ngereun ke urang geuning karasa beratnya poe ieu urang teh karasa sok bager keun bae isuk teh geus torojol deui gangguan teh koret deui isuk teh pageto bager deui gitu terus dididik ku urang da moal karasa aging ku urang sorangan jadi gulak-gilekna ati urang teh moal karasa lamun teu ditafakuran teu dirasa-rasa ku urang wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bijadi tasyidina rabbana wa bala rasulana sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.